Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan masih panjang umur. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Luqmanul Hakim, qala parantos ngandika saha Syekh Luqmanul Hakim. Syekh Luqmanul Hakim, Syekh Luqmanul Hakim teh cek sakaol yaitu wali Allah. Cek sakaol adalah nabi yang tidak diangkat menjadi rasul Allah. Berpesan kepada anaknya, ya bunaya, hei anaking, jahimil ulama deketan ku anjeun para ulama, birukbataika kalawan dua tuur anjeun. Naon sababna? Fa innal quluba yuhyi binuril hikmah, karena sanyanya hate eta hirup nate ku cahaya hikmah, kama yuhyil ardi biwa bili samai, seperti hirup na taneuh ku cai hujan. Jadi lamun urang daek kumpul ngariung di pangajian, anu tadina hate urang teh gersah gundah gulana, geus kebluk ibadah kebluk, pokona mah ceuk paribasana netek semplek nincak semplak kitu lain kieu lain. Ketika urang ngadeketan guru, ngadeketan ulama ahli hikmah, daek kumpul ngariung di pangajian, insyaallah hate bakal hirup de anu tadina urang kebluk kana ibadah bakal dibere di sumanget seperti nyata hirupna bumi ku cai hujan. Contoh usum halodo anu sakitu panjangna nu sakitu lilana, jaba halodo tarik tatangkalan paraeh dibabat ongkoh, disemprot ongkoh, diduruk ongkoh. Ketika breg hujan maka timbullah pepelekahan jajadian deui. Tah HTG ketika urang kersa tolab ilmu ngadeukeutan pangajian, insyaallah urang bakal dibere sumanget di kana ibadah. Mudah-mudahan urang sadaya selalu istiqomah dina tolabul ilmi. Kapungkur nuju sakola aya lagu kieu, cing cangkeling manuk cingkleng cineten, blos ka kolong bapa satar buleneng. Lamun ditanya saha nu buleneng, bapa satar. Naon sababna bapa satar buleneng? Sabab cineten. Naon ari cineten? Ari cineten teh cicing. Batur ngaji cineten di imah, batur rotinan cineten di imah. Di mana urang loba cineten engkena teh buleneng. Naon ari buleneng? Ari buleneng teh buleud, ari buleud teh angka 0, ari angka 0 teh eueuh hargaan. Berarti kita urang loba cineten wae maka moal boga harga hirup. Hargana jelema teu diukur ku alus mobilna, alus imahna, lega sawahna. Hargana jelema diukur ku daek ngajina. Numawi katelah weh di mana urang loba cineten engkena teh buleneng, katelah weh bapa satar. Ari satar teh bahasa Arab sataro geus katutupan. Di mana urang cineten wae ieu hate bakal katutupan ku hidayah topek ti Allah taala. Cirina geus moal bisa narima nasihat. Numawi zaman kiwari boro-boro ku golek, ku kiai ku ajengan geus teu narurut, maka Allah langsung mere nasihatna kumaripukeun adab. Gempa bumi, longsor, banjir, angin jeung sajabana. Numawi supaya urang jadi nilai dina kahirupan dina agama, urang ulah cineten wae sing kersa tolab ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat, memberikan istiqomah kangge tolabul ilmu. Sababna patilah nupang ageng-agengna adalah tolabul ilmu. Boro-boro kudaek ngamalkeun kakaraku mangkat hadir naga, insyaallah tos kanging pahala. Mudah-mudahan aya mangfaatna. Kirang langkungna nyun gahapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.